Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra-mitra kamu dangu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu deui tiasa sesarengan deui sok sanes mung di Jomantara ngalangkungan channel Carsun Pakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang ngeraskeun dihanca dongeng anu katunda dina dinten kamari anu maneh saban wayah kieu dina jejer kuludug nu jadi sabab karya Carsun Pakekok dina bagian anu ke-65. Nah, mudah-mudahan koyana ieu acara dongeng teh sing ngajantunkeun pangdepur kalabu panggeberamana hiburan kamu mitra-mitra sadayana di mana wae ayana disuklakna disiklukna nu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda etang-etang memulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra-mitra kumadara ramang dina dinten ayeuna dikenal pribados naroskeun nya teu bosan-bosan ye. Mudah-mudahan we sadayana sing aya dina ginanjar kawilujengan sing dipaparin kesehatan salawasna dipanjangkeun yuswana ditambihkeun rizina tur digampilkeun dina sagala urusan anak. Amin. Mitra supaya tunyang kolong kana waktos mangga urang dilajengkeun wae dongeng Sunda teh wilujeng ngadangukeun wilujeng manco dina hapena sawang-sawangan. Prung. Salarasna ieu teh bumi saha atuh? Nuhun Kang. Namun itu nyarios atuh. Arita Ratna jeung Ratih nanyakeun ka Ardi nu keur mesem. Ratna, Ratih. Cik tebak. Ieu bumi saha? Ratna jeung Ratih cirireret. Dua wanoja anu katingali na bingung. Dina paroman beungeutna harita mentak pika gemesit. Ardi imut ngagelenyuk. Ningali calon-calon pamajikan anak anu garilis rancunit harita kabingungan. Ardi dua leungeunna kencak atuhna ngarangkul kana cangkengna masing-masing. Ratih, Ratna. Ieu bumi teh jang pamajikan-pamajikan akang. Maksudna Ratna jeung Ratih kompak neuteub ka Ardi anu keur imut ngagelenyuk. Engke Ratna sareng Ratih bakal tinggal di ieu bumi. Nah kersa. Akang leres. Nah akang pake jeung ngabohong sagala. Akang salaresna lumayan lami. Nyiapkeun ieu bumi teh. Akang haja. Lamun akang diparengkeun rumah tangga. Geus pasti istri akang bakal dicana ka dieu. Ratna jeung Ratih cirireret. Janten abdi duaan kada cerita di dieu Kang. Memang ada di dieu. Tetapi hoyong misah. Ratna ali misa sareng Ratih Kang. Ratih neuteub ka Ratna. Dina paroman anu nanar ngarasa bunga sabab tetela Ratna teh tulus tina hate sanubari yen bener-bener lain kudasarkeun kumaha-kumaha
Tapi Ratna teh celak herang celak putih cek paribasana. Hayang ngahijikeun manehna jeung Ardi teh. Lain kapaksa atawa kunaonna. Komo diberi jeung diojok-ojok ku batur mah. Atuh sing saha wanoja atawa awewe anu daek kabagi cintana. Kajajaka anu dipilihna anu kasebut gagah ganteng sepatrai Ardi. Iwal ti Ratna anu ngabogaan kawas kitu. Tapi tangtuna beureunan Ratna boga maksud anu tangtu. Sanajan Ratna memang katingalina imut ngagelenyu dina paroman anu marah mah saha nu nyaho hate Ratna teu kitu. Ardi anu ngarasa yen aya nu lain dina hate Ratna. Tapi Ardi encan bisa nyimpulkeun naon anu aya dina hate Ratna. Ardi pernah dina hiji waktu ningali paroman sikep Ratna anu beda jeung lain. Ratna ibarat keur mikiran teuing naon anu dipikiranana. Kan anu jelas harita Ratna bangun anu sedih nakeranan, bangun anu putus asa. Tapi eta sanajan ditanyakeun ka Ratna, Ratna memang teu pernah ngaku yen manehna putus asa atawa boga penyakit atawa naon. Sanggeus kadenge ucapan Ratna awas kitu, Ardi yakin yen lamun engke geus beres kawin diresmikeun duanana bakal disaimahkeun ku manehanana lantaran pamentana Ratna memang gitu. Yakin Ratna hoyong tinggal sareng-sareng Rati. Mohon Kang. Ratna lim teu bisa sareng Rati. Nyahat Ratinya. Rati anu ningali sikep Ratna kawas kitu. Bungah si bunga. Tapi hate leutik manehna naraweco. Bangun aya anu di sumput salindungkeun ku Ratna kitu ceuk pikir. Naon? Eta kabeh jadi unek-unek dina hatena Rati. Ya Allah. Ratna kecidal hatena. Tapi aing yakin anu disebut salindungkeun dina hatena Ratna. Naon ya anu disebut salindungkeun teh? Ratih netep ka Ratna. Bari cipanon beueus. Gabrug duanana harita pagabrug-gabrug dina hareupeun Ardi. Ardi anu kagagas ningali kawas kitu. Kur tibah molohok bari ngareret. Miceun beungeutna anu katingali beueus panonna. Ratna, Rati. Tos. Akang ngertos. Kana naon bisi hate salira duaan. Langkung sae ayeuna mah urang ninggalan heula ieu tempat. Sanu nyaho. Ratna atar Pirati aya nu teu cocok. Ayo. Ceuk Ardi harita bari cengkat. Harita Ratna lapan cipanona. Nya kitu di Rati. Dua leungeunna harita antara Rati jeung Ratna dituyun ku Ardi. Terus ningali eueuh anu kaliwat ti luhur nepi ka handap. Urilingan eta imah anu kacidelgana. Anu tangtuna Ardi geus nyiapkeun sagala rupana. Sanggeus seubeuh ku kurilingan Ardi harita dahar anu geus disadiakeun. Teuing ti mana datangna dahareun ngan anu jelas Ardi dahar dikirim ku penjaga-penjagana anu memang geus disiapkeun ku Ardi. Kocapna saminggu ti harita. Ardi
anu ngarasa di pagaweanana kurang maksimal tur ngarasa jenuh. Ardi boga pikiran arek ngundurkeun diri di perusahaan anak. Urang keneh kira-kira jam 2 Ardi geus balik ka imahna. Kasampak indung bapana harita anu keur ngarobrol ngomongkeun masalah perkawinan jadi anakna nyatana Ardi jeung Ratna. Katut Rati. Ibuna geus nepi ka mana cara persiapan barudak teh teh? Naon teh ya? Lain naon teh. Ieu barudak. Panantrek langsungkeun beureunan 2 bulan deui oge barudak teh nya. Si Ardi si Rati beureunan nya kitu Ratna. Geus nepi ka mana cenah persiapanana sugan? Teuing da si Ardi mah teu ngomong-ngomong. Piraku. Puguh ge ditanya oge. Mama mah tenang-tenang we cenah. Gitu dah kalah nyebutna teh. Aja bae ari kitu mah berarti manehna sorangan geus nyiapkeun sagala rupana jeung calon-calon pamajikanana. Mama mah asa hariwang puguh. Hariwang kumaha? Terus terang we, sebenarnya mah naon maksudna Ratna. Pake jeung hayang Ardi kawin ka Rati segala dibarengkeun. Euing mama masa asa kumahanya? Tong boro-boro mama keur badinya nama. Jalajan bapak oge nya ayeuna mah geus kumaha deui wa tinggal doa we supaya anak urang teh pang namanya si Ardi calon-calon minantu urang ayeuna ulah manggih nanaon sing dilangecarkeun dina sagala rupana. Nya sih ayeuna kitu nama. Tapi nyari hati mah tetep bisa dibobodo. Kan bae. Kumaha behna we. Nu penting mah urang mah geus ngadoa naon wae. Barang harita keur kitu torojol harita Ardi datang. Tara biasana balik beurang 1:30. Sora si Ardi geuning. Nya puguna, we yakin si Ardi tolenya. Nya mobil mah kadengen mah. Harita indungna tangtung rek bogakeun panto da tadi sempet dikunci. Katingali harita Ardi keluar tina mobilna. Bari mawa berkas-berkas teuing naon. Nah, kenaon geuning? Ceuk Ardi harita eureun. Tur ningali ka indungna anu nangtung tina panto. Teu kena naon. Mama tadi pon pahoponan pon panto dikunci puguh. Nah mulang berang kene geuning Ardi. Nya mah puguh. Bapak ka mana? Ceuk Ardi anu tara-tara nanyakeun bapak. Ya naon kitu? Ya ngobrol we. Ceuk Ardi harita bari asup miheulaan jadi indung. Sanggeus aya di ruang tengah katingali bapana harita anu keur nginum kopi bari udud. Anu ngahaja dina poe eta warung teh dibuka lantaran cenah asar riweuh. Teu buka warung kitu Pak? Teu Ardi lah asar riweuh pisan bapak sacara rape puguh. Oh. Nah geuning balik beurang kene ieu teh. Ya puguh Pak. Ardi gek diuk. Ari indungna terus nyampeurkeun kana omari kulkas nyokot cai jeung Ardi. Sanggeus cai dicokot hari tadi bawa terus dibikeun ke Ardi. Yang minum heula ya. Nih siga anu haus gitu. Ya puguh mah panas duh. Ceuk Ardi harita bari nyokot cai tina leungeun indungna. Got hari tadi inum ku Ardi. Beak setengah gelas. Bah.
Iraon. Ardi harita ketinggali serius nakerana. Indungna kerung tara-tara anakna bangun anu serius kawas gitu. Naon Ardi? Hah? Eh, Ardi teh puguh. Tos ngundurkeun diri. Mundurkan diri? Maksudnya di perusahaan? Nya mah. Ai, memang nak kunaon ieu teh? Kurang naon sih, Pak. Ardi ngerasa capek we. Terus? Nanti rek kawin nah bagi mundurkan diri sakala. Hapunten. Mah, Pak. Ardi tuh hartos. Ardi ayeuna tos ngarintis perusahaan. Ngerintis perusahaan? Indungna jeung jadi bapana si direret. Sabab anakna kakara harita ngadenge yen anakna boga perusahaan. Memangna perusahaan naon Ardi? Anu geus dirintis ku hidup teh. Ceuk bapana mencerong. Bangun anu kaget. Tos aya kana sabaraha sasih nasib Pak. Alhamdulillah aya perusahaan teh kabilang karyawan lagi lumayan seueur. Tur perkembangan oke lumayan pesat. Memang digerak di bidang naon Ardi? Di bidang kuliner Pak. Di bidang kuliner. Semun. Maksudna teh restoran. Mohon Pak. Inung jeung bapana hari tengah heret. Nah, restoran di mana gitu? Di pusat kota Bandung mah. Ih, nah mau itu ngomong dengan ke mama. Ya tadi nama iseng-iseng sih mah. Hari pek alhamdulillah. Satu sawara sasi kuliner teh. Alhamdulillah ayeuna kesempatna majeng pisan mah. Karyawan oge ayeuna teh aya kana hampir 100 na puguh. Alhamdulillah atuh ari kitu mah. Jadi abdi teh ayeuna teh bade mantep tos ngundurkeun diri di kantor. Make juga ngundurkeun diri sakala atuh. Nah, terus terang. Abdi ari ka ditu ka dieu mah asa ripu pisan mending jadi nyepeng hiji we. Kalasan kuliner oge biasa diandalkeun nya abdi kepaksa dina ayeuna nyepeng salah sahiji nyatra kuliner we. Badena kuning kuliner kajenting kumaha oge ayeuna mah. Ya ari kitu mah tuh keputusan Ardi. Ya teu naon apa mah. Iwati bisa ngaduakeun. Tapi geus disalametkeun eta kuliner teh. Eta puguh teh acan Pak. Iraha cenah waktu narek salametan teh kuliner teh. Tilu dinten deui puguh Pak. Tilu dinten deui. Apaleun teu calon-calon pamajikan Ardi. Teh acan puguh Pak. Ai. Nah, Ardi makin segala teu dirahasiakeun wae atuh. Dina naon sih Pak? Mah. Da rahasia oge teh pesan geus kana kaawonan ieu. Nya sina sakitu nama. Nyakeun bae lah aya kitu mah. Terus Ardi teh terus meser bumi deui mah. Pak, meser bumi di mana? Bapana kaget deui wae. Lantaran tiba-tiba Ardi ngomongkeun geus meser bumi. Ampun, di mana tuh Ardi? Hah? Meser bumi di mana? Di dago Pak. Mah. Inungna beuki teu kaarti. Ku sikep anakna anu jol ieu seolah-olah dirahasiakeun, nyaho-nyaho geus dibeuli, nyaho-nyaho geus di jadikeun. Nyakeun bae atuh kumaha Ardi we. Nu penting kahiji. Ardi duitna ulah hasil itu ieu komode lamun korupsi mah. Ampun paralun Pak. Henteu Ardi. Dan biasa we Ardi terang-serangan pengen Bapak. Ardi teh kapungkur resep bisnis. Nya eta bisnis model pakaian kawas kitu dina online masih jalan. Alhamdulillah Pak, masih.
Nanti cepeng sanes ku arti pan. Udah jangan we. Nyakeun bae ku saha oge nu penting mah bisnis hidup. Karena itu karena ieu sing jalan lancar we Bapak mah ngadoakeun teh ku sakitu. Nya arti kade ieu komo ayeuna hidup rek rumah tangga geura sing arti-arti sing apik kana masalahna naonna. Omat ulah sakaba-kaba ulah kana rasa urang maju ieu. Mohon Pak. Nah, cek Ardi harita. Geus makan geus darencan. Atuh acan mah. Juk dareula tuh. Bener mama bieu kakak masak puguh. Juk. Harita Ardi kalios ka dapur. Maksudna rek dahar nu karasa beteungna salapar. Kakak hari eta rek cengkat. Ardi harita telepon. Telepon di saha teh. Ardi langsung harita muka telepon. Pas ditinggal itu tetela telepon nanti hati. Teman di saha Ardi. Di hati mah. Sina ka dia tuh si Ratih teh da ieu teh uwa atuh kitu nya oge calon minantu tapi da uwa atuh. Nya mah jadi carak-carak ratna ka dieu. Nya ulah dila non teh telat-telat teuing ulin ka dieu teh kitu. Meh beki akrab. Nya mah. Halo Rati, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang. Akang masih di kantor. Teu akang jadi bumi pugu. Oh, nya Rati. Akang teh boga aya nu bade dicarioskeun ka anjeun duaan. Perkawis tante ya. Ai Rati nuju di mana? Nanti nuju di kantor sareng Ratna puguh. Oh, nya akang ke sonten ka kantor ya. Mohon Kang mangga diantos pisan atuh. Rati terus tuang. Teu acan Kang. Me bade. Kumaha tuh pami akang ka kantor ayeuna tuh. Sakantenan akang urang tuang keluar tuh. Teu nanggung Akang atuh. Ya, akang ka kantor ayeuna nya. Mohon Kang. Harita Ardi anu rek indit ka dapur teu tulus. Mah, Pak. Ardi mal tuang di bumi atuh. Har kumaha atuh? Rek mana kitu? Merati nelpon. Sekarang ayah nu bade dicarioskeun ka Rati sareng Ratna. Jadi Ardi makan di kantor we. Hanya tuh. Nya cuk. Salampai kitu ka Rati jeung Ratanya. Tong poho ulin ka dieu kitu. Ya mah. Cek Ardi harita geus pamitan kawas kitu kan dicari indungna. Leos init keluar ninggalkeun indungna anu gogodeg jeung nu jadi bapak. Para mitra kaum dangu sadayana. Kacaturkeun Ratna jeung Rati harita nu keur ngarobrol duaan di kantor Rati. Kadenge Ratna anu imut tur seuri nyikiki ka Rati bangun anu bungahna karana. Rati. Kang Ardi ayeuna ka dieuna. Nya puguh Ratna. Bukan rek naon cenah aya nu rek dicarioskeun ka urang duaan. Serius naonnya? Cek Rati harita anu ngomong ka Ratna. Sedengkeun Ratna nemalan. Cur teteh emang udah nyarius naon gitu. Nyaduka tuh teteh gitu terang nyarius naon. Emang nah Kang Adin teu damal gitu teh. Nya panginten mah tak aya di bumi oge teu damal teh nepi duka tung kipang taroskeun we nah teu damal. Harita barang ngadenge klakson mobil di luar. Anu memang kawas ditujukeun ka manehanana duanana harita curingak. Kang Ardi panginten. Ya, yuk tinggal yuk. Harita dua wanoja anu karilis duanana tinggal ngeor keluar ti kantorna. Ditinggalikeun ku karyawan anu bangun sirik karyawan teh. Lantaran eta dua wanoja teh duanana oge sarua gelis. Barang ditingali tetela aya mobil warna koneng BMW nu pakaluaran panganyarna harita. Panto hareupna geus ngacung katingali ka luhur jiga jang-jang manuk anu rek hiber. Ketingali di jero mobil anu make kacamata hideung, make kaos oblong warna bodas harita.
terus make kahanapna celana lepis warna biru. Tetela dina pangawakan anak geus teu asing deui yen eta teh calon salaki maranehanana duaan. Ardi. Cek Ratna harita nu langsung lumpat nyamperkeun ka Ardi dituturkeun ku Ratna. Ku Ratih anu bangun bunga sarua ningali sosok lalaki anu dipikasa cintana. Ardi anu nangtung dina hulu mobil harita ngadagoan dua wanoja anu nyalampirkeun kadinya pengen anu barungan karana. Gelis. Istri-istri akang. Kadieu cek Ardi harita bari ngarangehkeun duanana leungeunna. Ratih jeung Ratna harita nyalampirkeun ka Ardi terus duanana sasalaman sungsong. Mantak sirik anu ningali atuh da. Dua wanoja anu gelis rancunit harita nyamperkeun ka hiji jejak anu gandang. Geus teu asa deui harita duanana ku Ardi dirangkul. Sabab dua wanoja eta teh dua wanoja anu paling dipika cintana terpikasih kumanehanana. Emang naon Kang nu ero engko bade aya nu dicarioskeun. Cek Ratna harita. Mohon Kang. Carios naon atuh? Cek Ratih deui. Ewe. Ku akan dicarioskeun nya. Pokona mah kejutan. Kejutan. Kejutan naon Kang? Ya tuh, pamit dicarioskeun ayeuna mah teh. Sanes kejutan. Mending ayeuna mah turuang lah yuk. Naon Kang? Harita duanana rarasup kana jero mobil. Ratna sok biasa diuk dihareup, sedengkeun Ratih diuk di tukang. Geus jadi kebiasaan, jika anu geus boga tempat masing-masing. Setiap diuk teh pasti Ratih di tukang. Didaekeun sanajan kita dihareup oge. Lain Ratna hayang hawak. Tapi ngan memang Ratih anu memang teu daekeun diuk dihareup lantaran cek Ratna betah di tukang. Itu alasan. Harita iluanana nyemprung mobil ke pusat kota. Ardi ngadatangan ke hiji restoran anu kasebut. Restoran eta teh masakan Jepang. Kuliner anu keur kasebutna manjur turun nangguh di kota Bandung. Harita Ratih jeung Ratna barang juru turun di tempat parkiran. Kacida pisan bungahna sabab manehna oge apal yen eta teh restoran anyar anu kasohor kacida pisan. Geunahna cenah dina pasakanan. Bekakeun di luar kota ge loba nu haja datang ka eta restoran. Sabab restoran anu anyar berdiri kira-kira aya tena 3 bulanna langsung rame, langsung kajojo dina pasakanana anu luar biasa. Hah? Kumaha? Teu nyangka akang nyana ka dieu. Emang kumaha gitu? Abi teh hoyong ti kamari ka dieu teh. Hoyong nyobian saurna restoran ieu teh restoran anu paling terkenal di kota Bandung. Ina teh. Aya tuh. Cek Ardi harita beri nuyun duanana. Sakabeh karyawan harita manggut pas kadatangan ku Ardi. Ratna jeung Ratih anu ngarasa kaget. Lantaran sakabeh karyawan didinya juga anu geus wawuh ka Ardi. Gur manggut. Harita Ratna kok nanya ka Ardi. Nah, geuning karyawan di dieu meni siga geus kenal ka Akang. Tangtos lah. Kenal ka Akang. Emang Akang sering uang di dieu? Sering. Oh, pantesan. Cek Ratna harita beri ngareret ka Ratih. Ratih harita nembung eleh ngomong nanyakeun ka Ardi. Ieu teh masakan Jepang. Masakan Jepang, masakan Korea, Itali di aya. Oh, geuning campur-campur Kang.
Mohon buku. Eh, memang di dia dipadukeun masakan-masakan luar unggul. Masakan Indonesia nah ya Kang. Aya tang sesuai atuh eta menu utama. Ah gitu. Ayeuna tinggal pilih rati hoyong masakan naon. Tapi Ratna sok pilih we. Cek Ardi harita beri kareret. Terus Ardi ngalieu ka salah sahiji pelayan anu geunang. Ardi ngagupaikeun leungeunna. Harita pelayan datang. Apa? Badet. Tuang nah di teh. Pelayan. Cik ningali menu makanan. Mangga. Cek pelayan harita anu memang geus nyepeng menu makanan ngan pedahan teu dibikeun ai ka Ardi mah beda jeung kebatur. Menu makananana menawi teu dipasihkeun geuning. Harita Ratna jeung Rati seolah-olah nyeksikat ke karyawan pada menu makanan anak memang secepeng wae. Atos we. Kedah. Kami akan tuang di dia mah biasa natari pasihan menu makanan. Nah gitu geuning. Ya menu makanan mah kanggo sanes hungkul, kanggo akang pribadi mah teu. Gitu geuning. Mohon. Harita menu makanan diasongkeun ka Ratna jeung Rati terus dibukaan. Harita Ratna jeung Rati katingali we. Sebab memang menu makanan di dinya teh komplit segala rupa gaya. Sanggeus puguh naon anu dipesenna ku Rati jeung Ratna naon pada pikahayang. Harita pok Ratna jeung Rati harita ngomong ka Ardi. No ieu Ratna mah. Rati Nah Rati oge. Kan peri dia Kang. banyak. Yuk, anu ieu cenah ieu. Cek Ardi harita bari nuduhkeun ka pelayan. Pelayan nyatet naon anu dibutuhkeun. Nah kanggo bapak. Nu biasa. Biasa we. Harita Ratna jeung Rati kerung. Akang tetes biasa-biasa di dieu Kang. Memang terus biasa Kang. Hampir tiap dinten kadang dua kali makan di dieu teh. Ini itu ngajak-ngajak. Cek Ratna harita manyunkeun bibirna ka hareup. Ardi ningali Ratna kawas kitu teh kacina gemes nanakranan. Lantaran Ratna katambah siga anu ogohan nakaranan mantak geget anu ningali. Rati ningali sikap Ardi anu neuteuk ka Ratna, harita hatena cemburu. Manehna pok belum. Nah 5 menit wartos-wartos ka dieu teh. Ardi imut ngagrenyo berikat nyokon nyepeng leungeun Rati. Rati, Ratna, apana ayeuna ku akang di wartosan? Sakantenan, akang bade aya picarioseun pan ka Rati sareng Ratna. Oleh kitu mah tuang teh kenging di dieu atuh nya. Di mana gitu Kang? Cek Ratna. Ayo we, ngiring ka akang. Akang mah. Cek Rati deui. Ayo ngiring ke kakang. Ya, ngiring yuk. Emang ada mereka mana gitu Kang? Tas di dia tuh. Ih, bukan makan dicari ke di situ yuk. Oh nak tuh hayu Kang.
Cek Ratih jeung Ratna harita. Anu duanana harita dituyun ku Ardi. Terus Ardi nitah ka karyawana atau napi ka pelayan anu aya dirinya pikeun ngantirkeun dahareun ka ruangan khusus pergi parehanana. Harita Ardi lepang mapai lorong. Mereka mana tuh teh? Cek Ratna deui beriluak liuk ningali kasabudeureun eta tempat. Rag Ardi harita eureun di salah sahiji ruangan anu katingali pantona nutup dikunci. Urang kalebet yuk. Akang teh emang ieu ruangan saha kitu Kang? Ih, kumaha onam? Tenang we. Yuk. Cek Ardi harita bari ngadorongkeun panto anu memang samemehna geus nitah karyawana pikeun nyadiakeun sagala rupa kabutuhanana di tempat eta ruangan. Brai harita panto dibuka, katingali di jero tetela eta teh mangrupakeun kantor. Komputer jeung peralatan perlengkapan anu lainna samestina kantor aya di dieu. Ratna jeung Ratih harita melohok barang ningali kaayaan di jero eta ruangan anu kumplit segala rupa aya. Memang di ruangan saha Kang? Cari ke we. Ieu urang tuang heula. Bari ngantosan tuangeun nya. Harita tengung silila aya karyawan anu kaketrok. Terus Ardi ditah asup, bulu bos eta karyawan duaan ararasup bari mawadahareun anu memang geus disiapkeun. Ratna jeung Ratih kur tibah melohok. Karyawan langsung mereskeun dahareun. Dina meja disimpenan hiji-hiji ditata. Sageus kitu eta karyawan manggut ka Ardi terus keluar deui. Ardi, Ratna, Ratih, sok urang tuang sadayana ya. Urang serangan kira. Ratna anu masih kene ragu. Manehna dibawa ka mana jeung dina ruangan saha? Harita merengut. Ratna, kunaon kalau merengut gitu? Kamu tuh jelas Ardi barang ada yang ucapan Ratna anu ngamanyunkeun bibirna ka hareup bari jemendud. Harita imut kagalenyo bari nyepeng kana irungna Ratna terus bari diciwit cetik. Kang Ardi. Meni. Harita Ratna agorowok lantaran karasa asa peureus tapi kitu na teh atoh sanajan memang bener nyeri karasana tapi guligah rasa bangga jeung tambahnya anak Ardi nambahan. Duanana harita nyiapkeun diri rek dalahar kitu di Ardi. Beuleut sabora waktu dahar sakabehanana geus beres. Pok Ratih harita bari diuk dina digereun Ardi dina kursi jok di dinya nanya ke Ardi. Kang. Engko cenah tadi teh bade aya nu dicarioskeun. Naon anu dicarioskeun teh tuh? Cek Ratih harita bari neuteuf seukeut ka Ardi. Nya kitu di Ratna. Ratna, Ratih hoyong terang. Kang. Nah geuning akang ayeuna teu damal atuh. Apanan sare-sare libur Kang. Akang ngahajan teu damal ayeuna. Sareng saterasna. Nah. Cek Ratih bengong. Akang parantos ngundurkeun diri geulis. Ngundurkeun diri. Cek Ratna bingung. Ratih oge sarua. Pok Ratih ngomong. Nah beda naon Kang ngundurkeun diri. Nah Kang ada masalah.
Akang teu gaduh masalah sareng sasaha. Tapi kunaon ngundurkeun diri atuh? Ceuk Ratih deui ngadesek. Saleresna akang masih betah damel di eta tempat. Tapi lamun akang tetap damel dirinya, tangtosna akang moal tiasa berkembang. Berkembang. Maksudna Akang? Ratna, Rati terang. Ieu restoran saha? Teu terang, Kang. Ceuk Ratna. Ieu teh minangka restoran akang, geus. Restoran Akang. Duanana harita neuteub ka Ardi bangun anu teu percaya. Muhun. Restoran akang. Akang ngawangun ieu restoran aya kana 5 sasihna. Nuju akang kan masih di Sumatera terus istilah nama akang terus mulai bibilitik. Alhamdulillah di restoran teh kasebatna restoran anu ayeuna kasebat ka Jojo. Ratih jeung Ratna sirireut reret. Laras itu restoran Akang. Mohon, ate percanten gitu ke akang. Ih, sanes teu percanten. Ratih teu neruskeun omonganana. Kunaon? Henteu Kang. Ardi ngadan ceuri. Lantaran ningali Ratih anu matak pikalucueun terus celeumeut. Ningalikeun ka manehanana. Ardi harita ngusap kana pipina Ratih. Ratih, oge Ratna. Janten ti mulai ayeuna akang geus malda-mal deui di perusahaan. Insyaallah akang baris damal di perusahaan nyarira. Sanaos anu memang ya masih teu acan majeng sebutna berkembang. Tapi insyaallah oge Ratih sareng Ratna utang tosna ada mantuan ka akang. Nya, tang teu satu Kang. Ih, piraku teuing. Ceuk Ratna harita bari beuki mepet diukna ka Ardi. Cep tilu ingsan harita jara rempe. Teuing naon anu dilakukeunana di eta kamar, maksudna di eta kantor. Ngan anu jelas kur tibah renghap di masing-masingna anu kadenge teh ku ceuli maraneh masing-masing. Pamirsa kaum dangu sadayana. Sangeus sakabehna beres. Ardi nyaritakeun naon-naon. Waktu anu geus dijanjikeun 2 bulan anu geus kasorang ayeuna. Ratna jeung Ardi katut Ratih. Kocapna ku Ardi dikawin. Atuh puguh. Ardi geunjleung dina media sosial. Sabab Ardi dinteu-henteu ge urut mantan direktur perusahaan anu paling gede di Indonesia. Sakali kawin 2 wanita geulis beunang ku Ardi. Dina media sosial, dina segala rupa harita Ardi geus digembar-gemborkeun segala rupa. Tapi kabingung keur adi sorangan sabab wartawan oge loba anu ngarunag hayang apal berita nanti omongan cek Ardi nu sebenarnya. Dina hiji waktu Ardi jeung Ratna katut Ratih. Harita keur ngarobrol di imahna anu geus memang Ratna jeung Ratih geus cicing di imahna. Duanana akur kacida pisan. Cigana teh Ratna jeung Ardi, anan teh Ratna jeung Ratih teh siga adi lanceuk. Duanana mung pajau eueuh pagetreng jeung nanaona. Kacida pisan rumah tangga maranehanana tiluan, sanajan cinta Ratna, cinta Ratih dibagi 2. Tapi tetep tengurangan rasa bahagia ti maranehanana tiluan.
Harita Ratna jeung Ratih keur ngarobrol di ruang tamu. Anu memang lengang eueuh batur anu kadinya. Ardi anu tadi kene isu kene geus init ka kantor. Harita pok Ratna ngomong. Teh, Ratna muni urel wae kunaon nya teh? Cek Ratna Harita bari sumengir nya bakar beuteungna. Karak oge Ratih Harita rek ungkap calawak ngomong. Ratna geus lumpat ka cai. Borolo Harita. Ratna anu ohek-ohekan di cai katingali jigah anu asup angin. Ratna, kunaon? Cek Ratih Harita gempeur. Sabab ningali Ratna anu dak dumadak Harita ohek-ohekan. Ratih buru-buru nelpon kanu jadi salakina. Nya etana Ardi. Atuh puguh Ardi terwaseun. Sontak Ardi oge Harita datang kadinya. Ulut sababaraha menit Ardi geus datang ka eta tempatan. Bari panona katingali binar. Beungeutna katingali gempeur. Ratih, emang Ratna kunaon gitu? Duh Kakang, putih tadi Ratna teh teu tahan wae. Kunaonnya? Cek Ratih Harita bari muntangan dengan salakina Harita. Ardi langsung menuju ke kamar. Ratna. Cek Ardi Harita ningali ka pamajikan anak. Nyatana Ratna anu keur ngagoler tina kamar. Ningali dicana ka dokter atuh. Nya tuh. Harita rek dibawa ka dokter. Ratih geus nyiapkeun sagala rupana. Tapi Ratna hanyakal nolak dibawa ka dokter. Ratna lip ke dokter dah, teu naon ieu. Cek Ratna Harita. Ardi gek diuk di sisi ranjang beri ngusapan kana buuk Ratna. Ih, gelis. Ayo ke dokter. Daripada biar naon-naon atuh. Teu dah Kang, teu naon. Cek Ratna keukeuh. Ardi ku tiba ngarengah panjang. Sabab jalma nu rek dibawa ka dokterna tetela mugen. Memang kunaon atuh eta batos nuang naon atuh Ratih teh. Make cing ongkek-ongkekan sagala rupa. Aduh Kakang, da ujug-ujug atuh, ujug-ujug sebel we kitu. Kang. Hah? Wah. Gimana nu aya wasawonya? Cek Ratna Harita. Ardi ngerungkeun halisna terus ngareret ka pamajikan nu hijina deui nyatana Ratih. Ratih. Kita di mana nih soalnya sawo gitu? Kumaha tuh Pekang pami? Ka dago atuh. Maksudna ka pasar. Mau nanti orang si bibi we tuh. Harita Ratih lumpat. Nitah kana jadi pembantuna nyatana si bibi. Harita Ratna anu ngadenge yen si bibi norek dititah. Kang, lima tuh si bibi mah. Nah gitu. Kang, yang ku akang bang besarkeun anak Cek Ratna Harita bari ngalenehan awak Ardi. Anu keukeuh ti keukeuh hayang dipangmeulikeun sawo teh nyatana ku Ardi. Ratih. Mun Kang. Ratna. Hayang pameskeun sawo teh geuningan ku akang geuning. Ratih ngadeuketan ka Ratna. Ratna yakin hayang ku Kang Ardi. Oh, natu teh. Kang. Oh, natu akang sareng abdi we. Cek Ratih Harita. Atuh mah ka dieu. Cek Ratna bari muntangan dengan Ratih anu ulah init kemana-mana kudu maturan manehna di dieu. Ratih ku di pangarengeh panjang. Nya teh di dieu nya. Kang.